Ieu siiran teh tina bahar tawil. Wajana paulun mapailun 4 kali kieu. Paulun mapailun, paulun mapailun, paulun mapailun, paulun mapailun. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Ta'allam kudu ngaji anjeun fa innal ilma mangka saestuna ilmu eta zainun jadi papaes atanapi perhiasan li ahlihi pikeun ahlina ilmu wa padlun jeung eta jadi kaunggulan wa inwanun jeung eta jadi ciri li kullil mahamidi pikeun sakabeh pirang-pirang anu dipuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbafi buhuril fawaidi. Wa kun jeung kudu kabuktian anjeun eta mustafidan anu ngalap faidah kulla yaumin dina saban-saban poe ziyadatan barina tambah-tambah minal ilmi nyatana tina ilmu wasbah jeung kudu ngojai anjeun fi buhuril fawaidi dina pirang-pirang lautan pirang-pirang faidah. Tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Tapako kudu ngaji fikih anjeun fa innal fiqha mangka saestuna fikih eta afdalu qaidin pang afdol-afdolna anu nungtun, pang utama-utamana anu nuntun, pang unggul-unggulna anu nungtun ilal birri kana hade wa taqwa jeung kana takwa wa a'dalu jeung pang adil-adilna qasi wa a'dalu qasidin jeung pang adil-adilna anu adil atanapi pertengahan. Huwa arifiki huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Huwa arifiki eta al ilmu ilmu al hadi anu nuduhkeun ila sunanil huda kana pirang-pirang jalan pituduh atanapi petunjuk. Huwa ari fikih eta al hisnu benteng yunji anu nyalametkeun itu hisnu min jami'i syadaidi tina sakabeh pirang-pirang kapayahan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asaddu ala syaitani min alfi abidin. Fa inna faqihan mangka saestuna ahli fikih wahidan anu saurang mutawarrian anu apik eta asaddu leuwih banget ala syaitani ka setan min alfi abidin tinimbang 1000 ahli ibadah.